Wawakil di kelompok hiji kelas 12 jurusan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Sekolah Menengah Kejuruan Terpadu Buana Nusantara. Sim abdi sareng rerencangan baris midangkeun salah sawios kaulinan barudak Sunda baheula nyaeta main gambar. Tata atau aturan dina kaulinan eta nyaeta kahiji neangan tempat nu enakeun, terus kudu aya batur, duaan atawa leuwih tiap budak mawa gambar masing-masing. Langsung masang bisa 10, 15, 20 atawa leuwih. Tos kitu salah sahijina kudu aya nu ngocok gambarna. Terus gambarna ditangkubankeun sababaraha. Tangkuban kumaha nu maena tos kitu budak marilih hiji sewang. Saha nu gede nomerna eta anu main kahiji. Nyusun nepika nomer pangletikna eta pang panerina main. Aturan mainna hiji ngeprakna nganggo dua panangan bisa oge hiji lamun gambarna geus saeutik. 2. Lamun gambarna nangkup eta meunang. 3. Lamun gambarna nangkup tapi adek jeung nu nangkarak eta teu meunang kusabab nyetrum. Sakitu aturan anu aya dina permainan gambar ieu. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.